aranjeun pagancang-gancang pabalap-balap dina menuju kana amal anu ngadugikeun hampura jeung surga. Lah gitu nya. Saur Allah wasari'u anjeun pagancang-gancang paburu-buru paheula-heula ila maghfiratin menuju kana amal anu ngadugikeun hampura wa jannah sareng surga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sadayana puji kagungan Allah Subhanahu wa taala anu parantos nakdirkeun ngarsakeun tur nguasakeun urang sadaya dina ieu waktos. Alhamdulillah urang sadaya tiasa hadir deui ka ieu masjid seja ngalaksanakeun thalabul ilmi. Mugia tikawit angkat dugi ka pulihna deui setiap lengkah keempat kicep kaluar ka jerona nafas cing dijantenkeun amal soleh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salamna Allah mugia salamina ditami-tami ka junjunan urang sadaya anu nyongcolang anu janten mata holang ti sadena makhluk di sadena alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluarga, ka para sahabat, ka para tabiin tabiat tug dugi ka urang sadaya dugi ka dintenan kiamah. Para wargi jamaah anu sami-sami ngaharapkeun hampura ridho rahmat barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya yuswa dugi kana malam Kemis ieu. Malam Kemis anu ieu kalebetkeun kana 10 pertama tina sasih Rayagung. 10 dinten pertama tina sasih Rayagung. Sagala rupi aktivitas ibadah urang sadaya baik sunat terutami wajib anu dilaksanakeun tina 10 dinten pertama dina sasih Rayagung maka termasuk aktivitas kegiatan ibadah anu paling utama.
sakumaha pidauh junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah taala fi min hadhil ayyam. Teu aya tina pirang-pirang poe anu mana amal soleh eta leuwih utama, leuwih dipika cinta ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tinimbang ieu pirang-pirang poe, yakni ayyamu isyri Dzulhijjati, tegasna pirang-pirang poenan 10 bulan rayagung. Alhamdulillah para jamaah sadaya pikeun urang anu tiasa maksakeun ngalaksanakeun saum ti kaping 1, kaping 2, kaping 3, kaping 4, kaping 5. Alhamdulillah kamu anu ngalaksanakeun. Anu mana eta pelaksanaan puasa dina kaping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 luar biasa pahalana. Ageng pisan pahalana ti Allah Subhanahu wa taala anu disayogikeun pikeun jamaah anu ngalaksanakeun saum ti kaping 1 dugi ka kaping 8. Ari palebah pahalana mah urang teh hoyong. Ari palebah ngalaksanakeunana berat, lain teu kuat, teu maksakeun. Datang boroning 8 dinten sabulan wae oge dina bulan Ramadan ari kumaksakeun mah kuat. Oh ternyata lain teu kuat urang teh henteu maksakeun. Nah pangna teu maksakeun dina hate kaburu aya pamadegan ngagaduhan kayakinan yen kaping 1 dugi ka kaping 8 sasih rayagung teh puasana puasa sunat, cek hate kembae da sunat teu ngalaksanakeun oge kitu. Kaburu kapiheulaan ku eta. Ari palebah buruhan mah hoyong eta oge. Ngadina ngalaksanakeunana alim. Engke mah di poe kiamah pas dibagikeun tah pahala puasa kaping 1, 2, 3 nepi ka 8 teh. Kanu ngalaksanakeunana, aduh urang teh mung tiasa olohok we, hoyong kabita ngacai kitu nya. Oh bedana we seperti di alam dunia geuninganna. Sok sanajan boga pas batur ka bagian bantuan mah menang biasa sabaraha karung, menang nog sabaraha kilo, jaba menang duit. Sok sanajan urang boga angar we kabita tah pasti bagi. Jaga di poe kiamah oge kitu. Ketika urang ningali kanu sanes dibagi ku Allah tah pahala anu kabita urang teh. Engke sadarna mah. Ketika urang tos maot, ketika urang tos lebet ka alam barzah, ketika urang tos aya di poe kiamah, hanya ka Gusti abdi teu anu geuninganan si anu mah anu di alam dunia na getol segala dilaksanakeun geuninganan buktina ieu hasil pahala ti Gusti anu kacida seueurna. Para jamaah sadaya, salah sawios Habib nguningakeun jalmi anu nuju ngimpen nya, anu nuju ngimpen henteu apal yen manehna teh keur ngimpen. Teu apal, teu sadar. Sakali deui, jalmi anu keur ngimpi henteu apaleun yen manehna teh keur ngimpi.
Iraha atuh apalna yen manehna ngimpi, kewe geus sudang sare. Kakara urang tadi ngimpi. Urang moal sadar yen urang teh lalai dina sagala rupi ibadah, kedul dina sagala rupi ibadah. Lamun urang keur di alam dunia keneh. Teu sadar. Urang kedul ibadah. Urang lalai dina ngalaksanakeun sagarupi amal kasaean di alam dunia ieu. Iraha bakal sadarna. Kewe geus aya di alam barzah, geus aya di poe kiamah, kakara tah bakal apa? Kakurangan lalaina urang waktu hirup di alam dunia ieu. Para jamaah sadayana atuhnya pami urang teu tiasa maksakeun kaping 1, kaping 2, kaping 3, kaping 4, 5, 6, 7 simkuring aja. Atuh urang maksakeun we kaping 8, kaping 9 mah kitu nya. Kaping 8, kaping 9 mah atuh urang maksakeun we urang teh ulah waka ujug-ujug lebaran we kitu nya. Asa kurang geunaheun. Urang puasa heula kitu nya. Lamun urang teu maksakeun. Kaping 1 dugi ka kaping 7, kaping 8, kaping 9 mah hayu urang maksakeun. Anu disebutkeun kaping 8 disebatna teh yaumut tarwiyah, kaping 9 disebutkeun yaumu arafah. Sok sanajan beda kade ulah ngajadi karaguan. Di sabaraha negara terutami Timur Tengah mah nya hampir mayoritas Idul Adha teh kaping 10 raras kaping 10 namanya. Dinten Sabtu. Dinten Sabtu Idul Adha teh ya. Di Indonesia bagian Asia kapali dieu termasuk Malaysia, Thailand sareng sajabina dinten Ahad sanes Indonesia unggul anu dinten Ahad teh. Kumaha lamun kitu beda? Teu sawios keun da aya nu tanggung ngalar. Urang mah tinggal ngalaksanakeun we nya cing yakin. Urang berarti dina dinten Ahad. Idul Adha teh pada jamaah sadaya dina dinten Ahad urang teh. Sakumaha anu parantos ditetapkeun ku Majelis Ulama Indonesia parantos ditetapkeun. Para jamaah sadayana supaya ngajadikeun motivasi dorongan kanggo urang sadaya urang uningakeun heula buruhanana di antawisna nya buruhan pikeun jamaah anu ngalaksanakeun saum dina dinten Jumaah lamun ayeuna mah nya kaping 8 sareng kaping 9 sasih rayagung dinten Sabtu berarti kaping 9 supaya dimotivasi supaya ngadorong ka urang kana siap gitu pikeun ngalaksanakeun. Da urang sakapeungnya lamun titah gawe geuninganan ku tatangga. Mang enjing moal ka mana? Moal damel atuh di abdi nya enjing. Ah kurang siap urang teh can disebutkeun buruhanna mah. Pas we dibejakeun buruhanna, mang buruhanna nepi ka lohor 200.000 wios. Siap. Gitu nya. Siap 200.000 nepi ka lohor. Ari dibejakeun mah buruhanana anu asalna kurang daek oge digawe, ari pas dibejakeun wah gitu. Salerosna dina ngalaksanakeun ibadah mah para jamaah sadayana paracantenkeun we ka Gusti Allah. Anu penting urang dina ngalaksanakeun ibadah ikhlas karena Allah. Duwi ka Siti Robiah Al-Adawiyah mah. Siti Robiah Al-Adawiyah teh termasuk salah sawios wali ti golongan istri. Dugi ka kieu ngaduana oge Gusti pami abdi ibadah karena hoyong ka surga. Ibadah abdi teh karena hoyong ka surga. Gusti abdi usir we ti surga. Sawios abdi ridho. Lamun abdi ibadah karena sieun ku neraka lebetkeun we abdi ka neraka. Dugi kitu tah. Betingku geus yakin anjeunna mah karena Allah da memang atuh dina saguribi ibadah oge lain niatna oge pan lain karena hoyong ka surga jeung lain karena sieun ku neraka. Cobi
geura dina niat salat wae usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala karena Allah. Salat sunat oge sami tungtungna teh lillahi ta'ala. Puasa oge sami tungtungna teh lillahi ta'ala. Kurban oge sami tungtungna teh lillahi ta'ala. Maca Al-Qur'an oge sami tungtungna lillahi ta'ala. Nawaitu qira'atal Qur'ani taqarruban liwajhillahil karim. Sadayana oge aktivitas ibadah teh ternyata niatna tungtungna karena Allah, lain karena hayang asup ka surga, lain karena sieun ku neraka. Tapi umumna termasuk urang sarea, urang aku bae nya, urang aku ku sarea tah urang mah daekna ngalaksanakeun ibadah teh karena hayang asup ka surga, sieun ku neraka. Pami kitu ikhlas henteu eta teh jalmi anu kitu, anu ibadahna karena hoyong asup ka surga sieun ku neraka, ikhlas keneh. Ngan dina ranking mah lain ranking hiji, rankingna teh ranking 2. Jalmi anu ibadahna karena hoyong asup ka surga sieun ku neraka, da anu ranking hiji mah nu tadi teh ya. Lain karena hoyong ka surga, lain sieun ku neraka. Estu karena Allah we gitu. Tak iya para jamaah sadayana anu ranking hiji mah. Ari ranking hiji jeung ranking 2 alus nu mana? Geus jelas. Alus ranking hiji. Atoh pan budak anu geus ngarti mah disebutkan ranking hiji teh atoh anu geus ngarti mah terkecuali budak anu can ngarti. Ceurik ranking hiji teh, batur mah da 10. Badag nya. Gede. 10 gede ari batur 10. Pan baheula mah zaman baheula geuninganan zaman baheula. Zaman baheula mah ranking teh disebutan nepi ka 40 teh baheula mah. Baheula mah disebutan ranking 1 anu, ranking 2 anu, 10, 20, 30 nepi ka 38 disebutan baheula mah. Ayeuna mah nepi ka 3 we atawa nepi ka 10 besar we. Nya jang husnudon mah lamun urang teh kaasupkeun teh abi mah nomor 4 ngan teu dituliskeun, ranking 4 ngan teu dituliskeun. Eta mah nya jang husnudon mah kitu we. Gitu. Jang anu ngarti mah hayang ranking hiji, itunya. Da ranking mah berarti benten sareng nilai beunteun nya. Ranking hiji dina kaikhlasan nyaeta ibadah teh semata-mata karena Allah, lain karena hayang ka surga, lain sieun ku neraka. Tapi ranking kadua mah masih keneh ikhlas keneh ibadah teh make jeung hayang asup ka surga sieun ku neraka, sigana urang eta mah kitu nya. Da kitu. Nah hapangna disebutkeun ikhlas keneh jamaah anu hayang asup ka surga sieun ku neraka dina ngalaksanakeun ibadah. Sabab dina Al-Qur'an diuningakeun wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Aranjeun pagancang-gancang pabalap-balap dina menuju kana amal anu ngadugikeun hampura jeung surga. Lah kitu nya. Saur Allah wasari'u anjeun pagancang-gancang paburu-buru paheula-heula. Ila maghfiratin menuju kana amal anu ngadugikeun hampura wa jannah sareng surga. Buru-buru gitu. Sagala rupi kegiatan aktivitas anu matak ngadugikeun kana hampura jeung surga sok ulah talangke. Baheula-heula pabalap. Para jamaah sadaya sakali supaya dos ngajantenkeun motivasi kanggo urang sadaya dina ngalaksanakeun saum kaping 8 sareng kaping 8. Wireh da urang mah tadi oge di kaping hiji teu maksakeun. Kaping 2 teu maksakeun, di kaping 5 oge teu maksakeun. Mamanawian we atuh dina kaping 8 sareng kaping 8. Tarawih sareng Arafah saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumus saminu jeung ari poenan anu kadalapan al yaumul ladzi yusama poenan anu dingaranan
yaumut tarwiyati poenan tarwiyah man sing sajalma somahu anu puasa eta si jama kana poenan tarwiyah u'tiya mangka bakal dibere eta si jama minal ajri tina pahala ma pahala la ya'lamuhu anu teu aya anu ningaeun kana eta pahala illallahu taala angin Gusti Allah taala. Jalmi anu ngalaksanakeun puasa dina kaping 8 dintenan tarwiyah maka ku Allah bakal diberi buruhan anu seueurna moal aya anu terangeun terkecuali Gusti Allah. Malaikat teterang pahalana sakumaha. Allah we wungkul anu terang kana seueurna pahala anu bakal dipaparinkeun ka jalmi anu ngalaksanakeun saum dina dintenan tarwiyah. Wal yaumu tasi'u yang ari dina poenan anu kasalapan al yaumul ladzi huwa yaumu arafah eta poe teh poenan arafah man somahu sing sajama anu puasa dina poenan arafah kana kafaratun lisanatin madiyatin wasanatin mustaqbilatin ku Allah dihampura dosa anu parantos jeung anu bakal. Jalmi asup ka surga teh salarasna mah karena 2 faktor. Jalmi asup ka surga teh karena 2 faktor. Kahiji dihampura dosa, anu kaduana ditarima amal sae. Ta eta asup ka surga. Jalma anu ngalaksanakeun puasa dina dintenan Arafah ku Allah dihampura dosa anu geus kaliwat sabaraha taun dihampurana sataun. Ku Allah dihampura dosa anu bakal sabaraha taun dihampurana sataun. Tah geus aya bonus sataun ka hareup. Asal karena Allah Subhanahu wa taala. Teu naon motivasina karena hoyong dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sadaya aya salah sawios wali Allah Subhanahu wa taala sok aya peribahasa wali mah sajiduh metu saucap nyata ya. Dina ngadua teh lain ngadua kadang-kadang dina nyarios kieu oge sok diijabah ku Allah teh. Saurna kirang langkung jam 8 wengi nyarios kieu ieu teh ku hayang sangu anu cenah gitu. Da teu lila aya nu ngatrokan imah. Padahal mah pan teu nyarios teh henteu sareng anu sanes gitu. Atawa make HP atawa langsung live streaming gitu nya lamun eta mah mereka arapaleun batur ningal kana ucapan henteu. Da teu lami tina nyarios kitu teh. Ieu teh ku hoyong tuang sangu anu aya nu ngatrokan teu lami. Nganterkeun tah naon sangu anu disebut tadi teh. Dituang sanguna henteu dituang. Nah hapangna teu dituang hanyakal. Nah make hanyakal sabab saur anjeunna lepat nyarios. Lamun kieu mah tadi teh ku hoyong hampura Gusti. Ku hoyong hampura Gusti. Allah ngahampura berarti ka abdi. Ku hanyakal ieu mah. Nyebutkeun ku hoyong sangu anu geninganan diijabah lamun tadi teh nya ku hoyong hampura Gusti berarti mantanna mah leuwih utami keneh hampura Gusti daripada urusan dunia terutami sangu anu saeutik teh ya. Teuing jang urang mah anu masih keneh lemah imana begitunya. Lamun aya anu mere pilihan ka urang mending keneh dihampura ku Gusti atanapi mending keneh narima duit 1 triliun. Gitu. Ari jang anu pinter mah pasti ngajawabna teh hampura Allah hoyong. Duit 1 triliun hoyong. Ieu mah lamun gitu. Lamun ditah milih
Sabab teu saeutik jami anu ngalesotkeun Islam, ngalesotkeun iman demi urusan dunia teu sakedik. Sehingga keun aya sakampung geuninganan ya. Da eta mah tos teu bisa disebut-sebut. Kantenan dina media mah kitu nya. Sakampung nepi ka arah suhu kana Kristen ninggalkeun Islam murtad disebutna demi naon? Demi dunia. Nauzubillahi min dalik. Mugia urang mah para jamaah sadaya iman jeung Islam cing kabawa dugi ka akhirat. Sabab eta pisan anu bakal nyalametkeun urang sadaya. Mudah-mudahan urang sadaya dina waktos ngantunkeun aya dina ngantunkeun husnul khotimah, ngucapkeun 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah kalimat tauhid, Muhammadur Rasulullah. Para jamaah sadayana, wal yaumul asiru jeung ari poenan ka-10 wa ari poenan ka-10 teh yaumul adha, poenan adha. Man qoroba kurbanan pihi, sing saha jalma anu ngadeketkeun diri ka Gusti Allah ku ngaliwatan kurban, cek urang nya bahasana teh kurban, mencit domba, mencit embe, mencit sapi, mencit onta, nya munding itu. Saha jalma anu ngalaksanakeun kurban pihi dina poenan ka-10 pabi awwali qatratin, mangka kalawan awalna kecelakan, mimitina kecelakan kotorot anu ngeclak min damihi tina getihna sato anu dipencit, ghafarallahu lahu dzunubahu wa dzunuba iyalihi, ku Allah dihampura dosana anu kurban jeung dosa keluargana anu kurban. Lamun dina sakeluarga aya nu kurban saurang, salarasna mah cekap kitu nya. Cekap. Utami lamun teh mah urang boga keluarga teh, dina sakeluarga teh aya 5 kabihanana kurban. Nya eta mah utami pisan para jamaah sadayana. Nanging pami teh mah dina sakeluarga teh kur aya hiji, cekap kitu ge. Kengeng hampurat di Gusti Allah Subhanahu wa taala sakeluarga teh. Abdi mah da teu gaduh kanggo kurban ku domba, kantenan ku sapi mah ngan abdi mah gaduh teh tetuangeun we bari teu pira. Lamun seug dibungkus mah sigana sangu oge kur 5 bungkuseun. Saur Kangjeng Nabi Muhammad, wa man at'ama fihi mu'minan, sing sahaja ma anu masihan tuang pihi dina kaping 10 mukminan ka jalma anu iman, aw tasaddaqa atawa sedekah pihi dina kaping 10 bis sadaqatin kalawan hiji sedekah. Naon we sedekah namanya? Naon wae? Ku artos, angwan, naon wae? Ari tadi mah pan disebutkeun waman ama, eta mah tos dijelaskeun nya. Sahaja mah anu masihan katuangan berarti katuan mah naon wae gitu nya. Ayeuna oge atawa sedekah, ku naon wae sedekahna mah. Nah ku artos, da artos mah lain katuangan pan, atawa acuk, naon wae. Yab'asahullahu ta'ala yaumal qiyamati aminan, Allah bakal ngahudangkeun ka eta si jalma jaga dope kiamah halna anu salamet. Wa yakunu jeung aya mizanuhu timbangan amalna asqalu leuwih berat min jabali Uhudin tinimang gunung Uhud. Bakal berat kan? Sok sanajan sedekah nah teu pira 5
pina kaping 10 bisi urang teu mampu atawa teu maksakeun teh ngalaksanakeun kurban kudoma kantanan ku sapi abdi mah gaduh hayam kampung pencit we. Hayam kampung Gusti abdi mah da ari cara batur mah teu mampu abdi mah ieu gaduh hayam abdi mah bade maksadan we kurban kitu nya teu nanaon malah saur Ibnu Mas'ud ku eta we cenah niatan kitu nya anu penting mah sedekahna teu kakantu mangga pencit we kan ulah di beja-beja mah abdi mah kurban bieu ku hayam entong eta nya entong bisa jadi piomongeun ngan bisa dek kurban sok we cek urang we nah Gusti abdi mah teh aduh teu gaduh domba mah teu gaduh sapi mah bae dimaksana bae mah abdi mah bae dipencit we ieu hayam ieu abdi gaduh bae dipasak bae dibagikeun abdi sejak ngadeketkeun hartina kurban teh ngadeketkeun diri takorub nya takorub kurban teh takorub ngadeketkeun diri ka Gusti Allah ku lewat mencit domba ku lewat mencit sapi onta termasuk urang mencit hayam oge maksadan teu nanaon supaya urang henteu tinggalin dina nyeun kasayan kalebet kana tadi teh waman ama fihi mukminan sing sahaja ma anu masyan katuangan dina kaping 10 kajama anu iman atupan ulah daging da wungkul ke teh sanguan atuh kitu nya sanguan ku hayamna oge geus jadi sedekah luar biasa kantenan lamun bari disaguan ku Allah bakal diamankeun bakal disalametkeun jaga di poe kiamat para jamaah sadayana naha amal soleh teh anu dilaksanakeun dina kaping hiji dugi ka kaping 10 nah puasa unggul nah kurban unggul atanapi naon sanes eta unggul para jamaah sadaya ketika urang henteu tiasa ngalaksanakeun puasa dina kaping hiji dugi ka kaping 8 teu tiasa ngalaksanakeun kurban seueur amal soleh anu bisa dilaksanakeun ku urang anu penting urang teu tinggalin ngalaksanakeun ibadah anu dilaksanakeun di kaping hiji dugi ka kaping 10 sabab nilaina luar biasa naon atuh maca Al-Qur'an naon atuh maca sholawat naon deui wirid-wirid dikir-dikir anu sanesna atuh kantenan sok sanajan urang teu ngalaksanakeun saum sok sanajan urang teu ngalaksanakeun kurban kusam can mampu maka paksakeun urang ngalaksanakeun tahajud berat deui wae ngalaksanakeun tahajud ngalaksanakeun salat setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4 ya. Anu penting mah teu acan dugi we kana waktuna subuh sarta ngagaduhan syarat kedah bobo heula ngalaksanakeun tahajud naon wae anu ku urang dilaksanakeun dina waktu tahajud naon wae nya salat nama sok sanajan teu diniatan tahajud kalau berkenaan tahajud atuh kantenan pami urang niatna tahajud soli sunat tahajud atuh kantenan eta sok sanajan urang teu niat salat sunat tahajud tapi urang dilaksanakeun salat anu sanesna saperti salat sunat tasbih salat sunat hajat istihara tarapi wae dina waktu tahajud mah kalau berkenaan tahajud mahal deui eta teh para jamaah sadaya ya Allah Gusti ataupun mah urang niat ya paheut sare-sare teh ulah ngaduan tadi teh ya Allah mugi ya Gusti abdi kasakeun biasa gugah semangat dina ngalaksanakeun salat sunat tahajud mungkin mugi abdi Gusti maksa mugi ya Allah emutan abdi nyuwun teh emutan ka Gusti Allah eta pasang urang teh alarm na HP urang pasang kelas setengah 2 terus niat dina hati teh
pas teh 1:30 disadar dari pindah ke dari kelas 1:30 halang padahal masih yakin orang aja 1:30 ya udah melaksanakan tahajud dia nah ke kelas 1:30 pas disadar 1:30 gak bisa kita ada 3:04 oke pindah ke karena 3:04 3:04 disadar kewe ngadaguan tahim tunggu nama deui we para jamaah saya penting mahal-mahal gitu penting mahal-mahal gak perkara anu mahal mah jarang anu kabedak sebenarnya penting mahal-mahal we dugi ka aya salah sawios santri naos ke guruna wahai seh nah abdi teh tos niat ngalaksanakeun tahajud malah tos dipasang alarm oge cara tadi lah bedana gitu tapi nah keningan dina waktosna teh henteu kuat teu bisa ngalaksanakeun tahajud saur seh ka santrina henteu cekap ku ngadua henteu cekap ku niat unggul tapi anjeun tina beurangna kudu bisa ngajauhan sagarupi maksiat ternyata berarti anu ngahalangan kana tahajud teh dosa oge para jamaah saya saona tahajud teh pagawean istimewa sanes karaosnya memang begitu nama kurang ketika kurang seueur dosa sagala hampa dina ngalaksanakeun ibadah berat we deui dina ngalaksanakeun ibadah asa teu ngeusi perasaan kan hati teh lamun urang ngagaduhan dosa para jamaah sadayana mugia Allah Subhanahu wa taala mapakeun taufik sareng hidayah ka urang sadaya mapakeun kamampuan ngalaksanakeun ibadah amin ya Allah ya rabbal alamin terutami anu tadi para pastidikeun mugia urang senantiasa ngalaksanakeun amin ya Allah ya rabbal alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.